Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Pasipatan Jalma Nurutkeun Kalahiran. Ieu yasana Bapak Aca Mohtar. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Keur ngahiasan Mangle nu ieu, Mang boga pangalaman tina bab norah, tapi kade ulah terus nyangka yen Mang jadi dukun, sanes kitu. Bisa sote norah bane we hasil pangangguran zaman keur ngora, zaman Sologoto keneh. Kieu geura. Hiji, cenah lamun urang dijurukeun antara tanggal 21 Desember jeung tanggal 18 Januari, bentang urang teh embe badot atanapi Capricorn. Kumaha we embe sok rajin, pelit jeung tartib. Salilana hayang hirup bebas. Sanajan boga kabisa tara diubrah ebreh jeung sok sabar tawakal. Rezekina mayeng ngantara gede. Kulantaran kitu, manehna kudu rik-rik gemi pibekeleun geus kolot. Ulah hayang ngarawu ku siku, ulah popohoan namun acan nincak umur 30 tahun mah. Bisa menang untung mecekil lamun daek jual beli barang-barang maneh kaya ning taneuh, sawah, kebon, balong jeung sajabana ti eta. Bisa na layeut kurenan lamun ngajodo ka golongan Virgo atanapi Parawan anu dijurukeunana antara tanggal 22 Agustus jeung 21 September, atawa ka golongan Aries anu sarua pada golongan embe permata anu hade nyaeta biduri bulan. Mujurna sok unggal poe Sabtu. 2. Lamun dijurukeun antara tanggal 20 Januari jeung 18 Februari, bentangna teh Aquarius. Ceuk basa urang mah tukang cai. Golongan ieu uteukna encer, resep ngulik ilmu, bisa ngilo eusi hate batur. Rezekina anu munel, kapanggihna engke sabada umur 42 tahun. Tapi hirupna ngan bisa senang lamun dijejehkeun ku batur, eueuh guam sorangan. Adatna rada sombong, kulantaran kitu hirupna rea gagalna. Lamun hayang layeut, jodohna teh kudu ka golongan Cancer atanapi Kapiting. Anu dijurukeunana antara tanggal 21 Juni jeung 21 Juli. Bisa oge ka golongan Scorpio atanapi Kalajengking atawa Virgo Parawan. Digawena kudu kana montir atawa bengkel naon bae. Lamun hayang make sosoca kudu nilem anu ceuk asing mah safir tea. Poe nu hadena nyaeta poe Sabtu. 3. Anu dijurukeunana antara tanggal 18 Februari jeung 20 Maret, bentangna Pisces. Ceuk basa urang mah dua lawuk. Adatna sok ngaleupaskeun rejeki anu kariam. Pikiranana sok robah-robah jeung kasehatanana mindeng kaganggu. Hirupna sok kekerehet. Kumaha we lawuk, mun sakalina manggih sok medah-meduh, ana geus ngangkruk tara kapalang. Tapi lamun kuat hirup nepi ka umur 48 tahun, didinya mah kakara manggih kamuliaan. Pagaweanana kudu dagang, kajauhna atawa jadi pengawas. Ulah pagawean nu ngadekul bari diuk. Poe nu hade nyaeta Kemis. Mun rek make permata kudu batu krisolit anu rupana koneng semu hejo tea geuning sabangsa beril, tapi hejona hejo ngora. Jodohna anu cocok nyaeta golongan Libra atanapi Timbangan. 4. Anu dijurukeun antara tanggal 21 Maret jeung 20 April, bentangna Domba atanapi Aries. Sok garaba guru bugling khas. Kumaha we Domba, adatna gurat batu jeung sok hayang boga kalungguhan luhur. Ana digawe hayang sagala pokpek.
aya aneh nyaeta jalma anu asup kana golongan ieu teh sok aya nu pareng meunang wahyu atawa wirasat kana kajadian-kajadian anu bakal tumiba ka manehna. Lamun waktu dijurukeunana memeh jam 12 tengah poe sok beunghar ngadadak. Tapi lamun liwat pukul 12 beurang mah manehna kudu paeh poso usahana nepi ka kolot. Lamun hayang luyu laki rabina kudu kagolongan singa atanapi si kembar atanapi pamanah atawa tukang cai. Pagawean anu cocok nyaeta maklar atawa pamimpin organisasi. Poe nu hade nyaeta Salasa. Permata anu cocok nyaeta inten atawa kucubung biru atanapi disebutna ameteis. 5. Anu dijurukeun antara tanggal 21 April jeung tanggal 20 Mei bentangna banteng atanapi Taurus. Tabeatna cara banteng nyaeta leukeun, jujur jeung hade-hate. Moal bisa beunghar tapi ku jelema diajenan, sanggup nyieun anu sifatna abadi. Sok rajin hayang punjul ti batur. Lamun geus ambek sok luluasan sarta tega. Laki rabina kudu kagolongan Libra atanapi Capricorn, Virgo atawa Cancer. Permatana nyaeta Jamrud. Poe nu hade nyaeta Jumaah. Genap. Anu dijurukeun antara tanggal 21 Mei jeung 20 Juni bentangna Gemini atanapi si kembar. Lamun hayang maju kudu usaha dina 2 cabang. Lamun nyieun rencana kudu geuwat di pigawe ulah diengke-engke. Adatna henteu balabah berehan, pakeanana sok teu pati bersih, mindeng manggih kasangsaraan. Tapi dina 10 tahun sakali sok aya rejeki anu bro-broan. Jodohna kudu kagolongan Libra atanapi Aquarius. Pagawean anu cocok nyaeta tata usaha, guru atawa tani. Sosocana kudu nurupana hejo beril atawa chrysopras anu rupana bodas belang hejo jeung koneng. Poe nu hade nyaeta poe Rebo. 7. Anu dijurukeun antara tanggal 21 Juni jeung 21 Juli bentangna Cancer atanapi Kapiting. Jelemana galak timuru, tapi ingetanana sok panjang. Eraan lantaran sieun bae digeunggeureurkeun ku batur. Teu kaop manggih nu haharewosan sok nyangka ngomongkeun manehna bae. Angen-angenna sok kaleuwihan, lir asiwung hayang ngajul bentang. Manggih senang nama engke mun geus umur 30 tahun. Jodohna anu sakupu kudu kagolongan Scorpio, Taurus atawa Pisces. Lamun rek make permata kudu Jamrud. Poe nu hade nyaeta poe Senen. 8. Anu dijurukeun antara tanggal 22 Juli jeung 21 Agustus bentangna Leo atanapi Singa. Adatna sabar, hade-hate jeung bisa mimpin jelema. Sakumaha keur ambakna oge lamun boga dosa gancang menta dihampura mah tangtu ngahampura jeung tara neuteuli. Sabalikna lamun ka jalma olo-olo entong borosahan dahapeun najan saluhureun oge basana teh moal ditarajean. Pasti Leo teh ngabela ngaranna. Kumaha we adat Singa. Kahayangna hirup ayem jeung tentrem. Hanjakalna teh sok kacida pilihanana. Pagaweanana nu cocok nyaeta mingpin naon bae jeung kudu boga pausahaan neuletikan oge. Permata nu hade nyaeta Mirah atanapi Robin. Jodohna nu saluyu nyaeta golongan Sagittarius atawa Taurus. 8. Anu dijurukeun antara tanggal 22 Agustus jeung 21 September bentangna Virgo nyaeta Parawan. Adatna leuleuy, rajin, pinter, tapi cerewed. Sagala pagawean sok dipikir heula. Kumaha we adat Parawan. Hanjakalna teh sok rea nu biwir nyiru rombengeun, sok resep pipilueun kana urusan batur. Bisana senang teh estu ladang kesang sorangan, tara ngandalkeun pamere. Komo lamun seug dagang atawa boga pausahaan mah dina tengah tubuh teh geus jegud.
Permata nu cocoknya eta mutiara atau napi fil. Jodona kudu kagolongan Capricorn atau Taurus. Poe nu mawa untung nyaeta poe Rebo. 10. Anu dijurukeun antara tanggal 22 September jeung 22 Oktober, bentangna Libra atau napi timbangan, adatna handap asor. Ari kasakitna sok nyeri cangkeng. Pagaweanana kudu jadi pangurus atawa guru. Loba rencana-rencana anu munel. Lamun ku babaturanana anu saihwan diturut sok jadi rejeki gede. Kulantaran kitu, golongan ieu mah kudu rea campur gaul jeung batur. Lantaran rejekina gumantung kana gawe babarangan jeung nulian. Jodona kagolongan Aquarius atawa Gemini. Tangtu layet nepi ka kolot. Permata nu hade nyaeta Inten atawa Mutiara. Poe nu mawa untung nyaeta Jumaah. 11. Anu dijurukeunana antara tanggal 23 Oktober jeung 21 November, bentangna Scorpio atau napi kalajengking. Ari kalajengking teh sifatna aya dua rupa, aya nu kasar, aya nu lemes. Mendingan jelema mah aya nu keuna kana babasan, tunggul dirarud, catang dirumpak. Aya oge anu wijaksana, adatna loyor, teu paya ningal nu herang-herang, panonjeng beheungna sok tuluy muter, nguriling nuturkeun nu lempang, sok mentingkeun diri sorangan atanapi egois, jeung sok mangyerikeun hate batur. Dina umur 40 tahun kakara manggih kasenangan, jodona kudu kagolongan Cancer atawa pada kalajengking deui. Permata nu hade nyaeta Mirah. Poe nu untung nyaeta poe Salasa. 12. Anu dijurukeun antara tanggal 22 November jeung 20 Desember, bentangna Sagittarius. Cek urang mah tukang panah atanapi pamanah. Jelemana bisa ngomong, ana nyarita sok beres entep seureuna, merenah pok-pokanana, matak ngeunah nu ngadengekeun. Tapi ana sakalina ngambek, sok bijil omongan nu matak peureus, nyeletit kana hati batur. Kasakitna sok batuk, mun teu bisa ngajaga nama sok bisa jadi parna. Pagawean anu merenah nyaeta tukang pidato, nujum atawa jadi guru. Jodona kudu kagolongan Leo, atawa lamun hayang kupu pisan mah kudu kapapada Sagittarius deui. Pagawean anu kumaha wae ku golongan ieu mah dianggap enteng, tara mundur atah-atah, tara kumeok memeh dipacok. Nu matak mindang kabiruyungan ku milik, komo dina umur 37 tahun nepi ka 48 tahun mah rezekina teh sirikna henteu murudu lebae. Permata nu alus nyaeta batu komala atanapi karbon ker, anu jiga mata munding teh. Poena anu mawa untung nyaeta poe Kemis. Tah sakitu pengalaman jeung pamanggih emang teh. Mun rek nurutan tukang ngoceh mah bisa aya nu saguru ulah ngaganggu, nu samurid pacuan dengki. Sakitu cenah ieu pamirsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.